Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan ila ruh Sya'bul Qadir Al-Jilani wa ususan ila ruhi Bapak Ibu Baru Jaman bin Kiai Haji Jaqamaruddin Jamil wa ususan ila ruhi Kiai Haji Indan Nawawi bin Kiai Haji Syafi'i wa ususan ila ruhi Kiai Haji Adang Badruddin bin Kiai Haji Aceh Tafsunji wa khususan laruhi musannif kitab Fathul Mu'in al-alim al-alama Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Mali Bariyatil Midul al-alama Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i wa usulim wa furuhim wa silsilatihim wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amad lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Fathul Mu'in anu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana sasarengan upami abdi salah dina ngalogatna mangga komentar wae tong isin-isin. Ieu mah etang belajar sasarengan nyamikeun logatan. Buka halaman 1, halaman 2 nya. Muqaddimah keneh. Dugikeun ka dieu kamari teh bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi ay aqoribihi tegesna pirang-pirang kerabatna Kangjeng Nabi al mukminina anu beriman ieu kerabat min Bani Hasyim tina buktina Bani Hasyim wal Mutthalibi jeung ti Bani Muthalib. Jadi anu dimaksud ku keluargana Kangjeng Nabi teh eta pirang-pirang kerabatna Kangjeng Nabi anu beriman ti golongan Bani Hasyim sareng ti Bani Muthalib. Gitu. Wakila jeung diucapkeun humari ieu ala alihi teh kullu mukminin eta saban-saban jalma anu beriman aya pi maqami doa tegasna dina maqam doa. Wa nahwihi jeung umpamana ieu maqam doa. Tetapi diucapkeun sawareh cenah anu dimaksud ku wala alihi ge saban-saban jalma anu beriman ka Kangjeng Nabi eta asup ka keluargana Kangjeng Nabi tegasna dina maqam doa atawa dina liana ieu maqam doa kitu. Wahtira jeung geus dipilih ieu kieu li khobarin karna aya hadis dhaifin anu dhaif ieu khobar wa jazama jeung mastikeun bihi kana ieu hadis saha Nawawi Imam Nawawi fi syarh Muslimi dina kitab Syarah Muslim wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wa huwa jeung ari ieu para sahabat Kangjeng Nabi teh ismu jam'in wa wajang ari ieu lapad sohbun teh ismu jam'in eta isim jama' li sohibin pikeun lapad sohibun bi makna sohabi kumake makna sohabi. Jadi lapad sohbihi teh eta isim jama' tina lapad sohibun. Sohibun teh anu sahabat anu nyahabat gitu. Isim fa'il sohibun. Wa wajang ari ieu sohbihi teh man eta jalma ijtama'a anu narima pakumpul ieu si man mukminan barianan beriman binabiyina sarta nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sok sanajan bukti itu jama'a ma eta lolong ghairu mumayyizin tur can hideng. Jadi anu dimaksud ku para sahabat Kanjeng Nabi teh wa alihi washabihi eta saban-saban jalma anu pakumpul sareng Kangjeng Nabi sok sanajan eta jalma nalolong teu ninggal ka Kangjeng Nabi atawa sok sanajan eta budak leutik keneh anu can ngarti naon-naon anu can baleg tetapi eta jalmi teh pakumpul sareng Kangjeng Nabi tegasna di zaman Kangjeng Nabi aya anjeunna aya eta diarana masuk kana kategori sahabat Kangjeng Nabi.
Alfaizina anu pada bagja kabeh ya ala alihi jeung sahbihi teh biridong wahi kalawan ridona Gusti Allah taala bari maluhur Gusti Allah. Ari alfaizina teh sifatun eta sifat liman pikeun jalma dzukiro anu geus ditutur ieu man. Wa ba'du jeung dina saparantosna maca bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam aya ba'da mah tegasna dina sabadana perkara taqaddama anu geus narima ti heula ieu mah minal basmalati tina buktina maca bismillah walhamdalati jeung maca alhamdulillah wa sholati jeung maca shalawat wassalami jeung maca salam alaman kaja madzukira anu geus ditutur ieu man. Pahada mangkari ye al muallifu eta hiji muallif eta hiji karangan al hadiru anu hadir dihnan dina hatena ye muallif mukhtasarun eta kitab mukhtasar qala anu saeutik naon labduhu lapadna ieu mukhtasar wa kasura jeung loba naon maknahu maknana ieu mukhtasar minal ikhtisari tina buktina nyutatna ikhtisar. Ikhtisar teh kitab ringkesan, jadi kitab teh kitab ringkesan. Bil fiqhi barianan netepan dina ilmu fikih. Wa huwa jeung huwa ari ieu ilmu fikih teh lugotan wari ngaran fikih lugotan dina bahasa dina ceuk lugot al fahmu eta paham eta ngarti. Wastilahan wa jeung ari ngaran fikih istilahan dina mungguh istilah mah al ilmu eta nyaho bil ahkami kana pirang-pirang hukum asyariati anu bangsa syariat ieu hukum. Al amaliyati anu bangsa amaliyah anu bangsa pagawean ieu hukum. Al muktasabi tur anu menang ngasab min adil latiha tina buktina pirang-pirang dalilna hukum gitu. Min adil latiha tina buktina pirang-pirang dalilna hukum at-tafsiliyati anu bangsa tafsilan gitu tah. Jadi ari ngaran fikih cek bahasa eta ngarti, sedangkan ari ngaran fikih cek istilah mah eta nyaho kana pirang-pirang hukum Islam anu bangsa syariat tur bangsa amal tur anu menang asab menang neangan min adil latiha tina pirang-pirang dalilna hukum anu bangsa tafsil. Wastimdaduhu jeung ari panyokotanana ieu ilmu fikih teh minal kitabi eta tetep tina Al-Qur'an wasunnati jeung tina sunat wal ijma'i jeung tina ijma wal qiyasi jeung tina qiyas gitu. Wa faidatuhu jeung ari paedahna ieu ngaji ilmu fikih teh imtisalu awamirihi eta ngalaksanakeun pirang-pirang perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah taala bari maal Gusti Allah. Paedahna ngaji ilmu fikih. Wajtinabun nawahihi jeung ngajauhan kana pirang-pirang perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Jadi padahal ngaji ilmu fikih teh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alamadhabil imami barina tepan kana madhabana imam al mujtahidi anu mujtahid ya imam Abi Abdillahi Muhammad ibn Idrisin tegesna Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i teh jenengan asli namanya eta Abi Abdillahi Muhammad bin Idris. Abi Abdillah putrana Idris. Anu bangsa Syafi'i. Sahari Syafi'i teh. Syafi'i ke bakal dibahas. Syafi'i teh salah satu kakekna atawa eyangna ieu Imam Syafi'i nyaeta Syekh Abi Abdillah teh ya. Rahimah moga-moga ngarohmatu ka Imam Syafi'i saha Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Warido sareng ngaridoan Gusti Allah anu ka Imam Syafi'i aya mah tegasna kana perkara
zahaba anu geus ngalagukeun ieu imam ilaihi kana ieu emak minal ahkami tina buktina pirang-pirang hukum fil masaili dina pirang-pirang masalah. Wa Idrisun jeung Ari Idris teh waliduhu eta imamna eta ramana Imam Syafi'i nyata ramana Abu Abdullah Muhammad dea. Huwa Ari Idris teh ibnu Abbasin eta putrana Abbas bin Usmana Abbas putrana Usman bin Syafi Usman putrana Syafi eta ieu Syafi di dieu. Bin Sa'ib Syafi putrana Sa'ib bin Ubaid Sa'ib putrana Ubaid bin Abdi Yazid Ubaid putrana Abdi Yazid bin Hashim Abdi Yazid putra Hashim bin Muthalib Hashim putrana Abdul Muthalib bin Abdi Manaf Abdul Muthalib putra Abdul Manaf tuh sarundayan keneh sareng Kangjeng Nabi Imam Syafi'i teh. Wa Syafi'un jeung Ari Syafi'i huwa eta Ari Syafi'i teh alladzi eta anu jami yunasabu anu dibangsakeun ieu ladzi ilahi ku ye Syafi al imamu eta imam wa aslamu jeung Islam. Jadi Imam Syafi'i teh Syekh Abi Abdullah bin Muhammad teh kan anu katelahna Imam Syafi'i. Jadi anu dibangsakeun nama Imam Syafi'i, bangsa Syafi'i gitu. Bangsa Syafi'i. Jadi dina Imam Syafi'i dina miana teh. Waria Imam Syafi'i teh wa abuhu sareng wa abuhu jeung eta ari ramana ieu Syafi'i teh asaibu tegasna saib. Yauma badarin dina poean perang Badar wa wulida jeung dilahirkeun saha imamuna imam urang sadaya. Nyatana Imam Syafi'i teh radhiya muga-muga mikaridho Allah Gusti Allah anu ka Imam Syafi'i sanata khamsatin dina 50 dina tahun 50 wa miatan jeung 100. Jadi Imam Syafi'i teh lahir pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya jeung diwapatan ieu jeung maut Imam Syafi'i yauma Jum'ati dina poean Jumat salakho Rajabin dina akhirna bulan Rajab. Sanata arba'in dina tahun 4 wa mi'ataini jeung 200. Jadi meninggalna tahun 204 Hijriah. Lahir tahun 105 Hijriah. Itu Imam Syafi'i teh. Wasama itu sagitulanya wallahu a'lam bishawab.